Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasapun Albi Nugraha. Di dieu abdi bade ngajentrakeun atanapi ngajelaskeun ngeunaan aksara Sunda anu dibagi atanapi ngawengku opat bagan. Nu kahiji aksara Sunda suaran, anu kadua ngalageuna, anu katilu narangken, anu kaopat angka. Dina video ieu abdi bade ngadugikeun ngeunaan aksara suara. Aksara suara teh nyaeta pami di nu bahasa Indonesia mah disebut aksara vokal. Anu ngawengku 5 nyaeta A, I, U, E, O. Ditami di nu bahasa Sunda mah aya 2 deui nyaeta E, D, E sareng E jero. Langsung wae ayeuna ka anu kahiji nyaeta huruf A. Huruf A teh saperot kieu. Huruf A saperot kieu, anu kadua nyaeta huruf I. Huruf I teh saperot kieu. Anu katilu nyaeta huruf U. Huruf U teh nyaeta saperot kieu. Di huruf U. Salajengna E. Huruf E teh saperot kieu. Nya. Salajengna nyaeta huruf O. Huruf O teh saperot kieu. Salajengna deui huruf E D E teh saperot kieu nya. Nah nyaeta huruf E. Jero teh saperot kieu. Mung sakitu tiasa ku abdi dijentrekeun atanapi dijelaskeun. Salajengna engke bakal aya video ngeunaan aksara Sunda ngalageuna. Hapunten bila aya kalapatan di Nu Cumarios. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus oke kedah nge-like pokoknya mah nge-like, nge-subscribe, sareng nge-share, komen. Pokoknya mah kedah di esian.